Dinten ayeuna mah betengan maserol kembung eta 13.000 eusi opat sareng selada we tadi teh 1.000. Hai, assalamualaikum. Laukna ge eta tos dikumbahnya ku abi nuju dimarinasi nganggo jeruk. Di abi nuju ngadamel bumbu kanggo laukna ngangge kemiri, bawang merah, bawang putih, cabe, kunyit, sareng jahe. Ku abi ge dipasihan pecin, uyah, sareng gula. Lanjut dipasihan kecap. Pasti tos terang pan ya ieu bumbu kanggo naon. Tos beres ngadamel bumbu nama lanjut we bade dicandak ka dapur. Terus dicampurkeun ka nasi laukna tah dimarinasi nganggo bumbu ieu. Tah dinten ayeuna mah abi teh bade masak ikan bakar we nya terus nyambel sareng lalapna selada we. Sabab dina cawetna teh seueur keneh bumbuna teh lanjut we dieurihkeun sadayana nya kana laukna amih tambah mantul. Tong hilap diratakeun deui amih kacampur sadayana bumbuna teh. Lanjut bade manaskeun teflon dipasihan we margarin terus panggang si laukna. Tadi ge laukna ku abi diengkeun heula nya sekitar 30 menit. Lanjut we ditutupan. Tah di kompor sabeula abi bade ngadamel goreng sambal. Nganggo bahan sambal nama pasti tararangnya ngan bawang beureum, cabe, tos we sareng tarasi dipasihan tomat ketang. Terus ku abi ge dipasihan pecin, uyah, sareng gula. Lanjut dipasihan cai saalit mah. Da lamun teu puasa mah ya ieu teh diasaan mun diseungit ku sabab nuju puasa nya teu diasaan nya. Wih deui kana si laukna tah laukna ge tos asak nya tadi ge ku abi dibalikeun heula. Lamun tambah hoyong seungit kitu nya ditilaman handapna teh nganggo daun cau cuman abi teh nuju teu aya jadi we teu ditilaman. Wih deui kana sambelna ieu sambelna ge tos asak tuh tos surut tos kaluar minyak nembe dipaehan si kumaha teh nya dipareuman terus dipindahkeun kana mangkok. Pas kana tos beres aya sambal, lalapna aya selada, ieu ikan bakarna. Tah teu karaos nya tos ajan magrib abi teh bade langsung emam we buka puasana henteu ngamam gorengan hayu cuang